Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken mubtilatut tayamumi utawi kang ngabatalakeun tayamum iku salah satun telu. Ma sawiji barang abtola kang ngabatalakeun yasi ma alwudu'a ing wudu. Waridatu lan kaping done murtad tegese kaluar saking Islam. Watawahumul ma'i lan kaping telu ne nyangka ono ne banyu. Watawahumul ma'i lan kaping telu ne nyipta banyu. Intayamama lamun tayamum yasi wong lipak dihi kedue sepine banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal ajengan musonif bade mertelaaken pangbatalane tayamum. Bade ngajelaskeun anu metak ngabatalkeun kana tayamum. Saur di dieu mubtilatut tayamumi ari anu ngabatalkeun kana tayamum salah satun aya tilu. Mana anu tilu teh? Hiji ma abdolal wudu'a, nyaeta nu kahiji perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Jadi nu metak ngabatalkeun kana tayamum nu kahijina teh sakur anu ngabatalkeun kana wudu. Sabab tayamum eta susuci anu ngameunangkeun kana salat. Kukituna batal ku sabab hadas seperti wudu. Jadi lamun boga hadas maka tayamumna oge batal. Nu kaduana waridatu anu matak ngabatalkeun kana tayamum teh kaluar tina agama Islam. Sabab tayamum ieu ngameunangkeun salat jeung henteu aya ngameunangkeun bari murtad. Maka jalma murtad keur tayamum maka tayamumna batal. Nu katiluna watawahumul ma'i intayammama lipak dihi nyangkana aya cai lamun tayamumna kusabab hanteu aya cai. Tegesna lamun tayamum kusabab hanteu aya cai tuluy ningali cai atawa nyangka aya cai memeh prak migawe salat mangka batal tayamumna kalawan ijma ulama. Diterangkeun dina hadis Abi Dzar at-turabu kafika walaulam tajidil ma'a asyra hijajin fa idza wajadtal ma'a fa amissahu jildaka. Taneuh eta cukup keur susuci anjeun sanajan anjeun hanteu manggih cai 10 taun. Lamun anjeun manggih cai mangka antelkeun cai kana kulit anjeun. Ieu riwayat Imam Al-Hakim sareng Imam At-Tirmidzi. Ieu batalna tayamum kusabab ningali cai atawa nyangka ayana cai lamun hanteu babarengan jeung anu ngahalangan kana makena cai. Tapi lamun babarengan jeung anu ngahalangan kana makena cai saperti kumaha? Saperti manehanana ningali cai tapi manehanana butuh kana cai
kusabab dahaga atawa haus, atawa misalkan deket jeung cai tapi aya hahalang seperti aya sato galak atawa musuh, atawa dina waktu ningalina cai nyangka aya cai manehna yakin moal bisa make cai mangka tayamumna henteu batal. Jadi pangbatalan tayamum nu kahiji nyaeta anu metak ngabatalkeun kana wudu, perkara anu metak ngabatalkeun kana wudu, kaduana murtad, katiluna nyangka aya cai lamun tayamumna karena teu aya cai, sapertos kitu. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana tilu deui tayamum nu ngabatalkeun hiji-hiji peku anjeun arapalkeun hiji Sakur'an nu matak ngabatalkeun kana wudu nu parantos dijelaskeun, dua murtad, tilu nyangka aya cai lamun tayamum kusabab eueuh cai. Wallahu a'lam bishawab.